kakek teh adil sama nari si EBT bere opat aing bere 2. Ah sia. Pak Eta kejihamannya itu. Bah, Pak Eta gajian mau apa? Teuing bet. Teu apa? Berarti gajihan ayeuna. Bener teh Bah? Gajihan atuh bet. Bah, si kakek ini kemana? Teu apa? Teh apa? Hah? Biraku teh apa itu? Astagfirullahaladzim, teu apa? Dagoan ini dia ya nama. Udah di dia. Oh, sabari gawe. Ah, sabari gawe. Aduh. Gajian pasti ayeuna poe Senen ayeuna. Gajian enak pun gawe bisa bantuan duit buru mah ka dieu. Dit, Apa? tuh si kakekna datang. Kakek datang. Aduh, mentang-mentang rek gajian negara reto gawe teh euy. Oh, arek gajian mah kudu getok. Hebat teh Kang. Eh, Aku atuh, kieu. Udah semangat tuh kayak gawe nama. Ungarek gajian kade tiap rek gajian geto. Hari-hari saja untuk geto ulah Ku bisa gitu si kakek bahnya. Orang mah udah pagi gawe pagi kayak orang semangat gawe mah. alus tak kudu kieu memangna baru tuh duit teh teh. Atuh Atuh we ke. Mata kurang bubur teh ditu ge bisa bartuhan duit bisa barogan beas keur di imah kitu tah ieu bit ieu. Mana tanya ngakeunnya tah pagaweanana artisna nampi pada malanana. Bah ieu bah. Aduh, alhamdulillah, alamin nuhun teh. Tah bah. Alhamdulillah nuhun yakenya. Aduh, Itu tanuhnya kulantaran ayeuna geus gedung, ayeuna baralik we abah. Isukana kade ulah teh ka dieu deui ulah mungkin geus nerima duit kade. Tuh nuhun kakeknya. Aduhnya siap kenya siap ya. Nuhun yakenya nuhun ya. Aduh. Urang rek tuluy ngaritnya teh teh. Bet, mana gajian sabaraha bet? Gajian sabaraha? Coba Coba buka. nyari. Bah, alhamdulillah saya menang 4 lembar tuh. 4 lamar. Oh, 1, 2, 3, 4. Mana hari abah 2 lamar teh eta? Bet. 2 lambar. Nah, kan sama 4 mah tuh. 1, 2, 3, 4 tuh. 4 lambar tuh. Astagfirullahaladzim, nasi kakek ke orang mere 2 lamar di mana 4 ya? Aduh, aing ah. Pokoknya benernya abah mah cuma 2 lembarnya. 2 lamar abah mah. Berapa ada 4 tahun lembarnya? Ayah yang kudu berdas dari kasih kakek banyak orang bayar 2 lamar. Si kakek di datang. Datang si kakek. Mau ayah kedenya. Nah, ayo kena itu tuh. Ayeuna ieu teh bener ieu euy. Wah, lila sekali euy. Kek. Naon teh bah teh? Lain. Orang arak nayakeun ieu gajian. Oh naon kitu? Hah? Naon kitu? Manya si EBT teh bayar 4 tadi orang kur 2. Teu kahar teh make si ebit. Astagfirullahaladzim bieu si EBT 4 urang mah kur 2 teh orang buka yeun ikan. Tinggalikeun atuh kumaneh. Tinggalikeun. Gajian teh jeung bener atuh. Tuh kur 2 si EBT 4. Abah mah yakin. Abah teh balak ning teu bisa ngitung. Aya dukieu teh abah 200. Astagfirullah, iya dukur 2 lamar sih, beto 4 pada teh. Si ebit ge sarua abah 200. Astagfirullahaladzim sih kakek. Iya kur 2, saya kur 2. Allah, aku nak kudu kumaha. Abah teh hayang nu loba. Banyak nyaho. Apa sih bere 4? Aduh, aing kudu bere 2 dan naon saya aku disarwakeun tuh jeung si ebet pada teh. Oh kabeh teh sarua. Enggak bisa. Heh? Ieu teh 200 abah tuh. 200 ieu teh. Ieu 100 jadi 200. Si ebit ge sarua 200. Astagfirullahaladzim. Itu karena duit tuh. Nyarti kakek. Upah dia tak abah 200. Astagfirullahaladzim. 2 lamar kakek dari si Ebit bayar 4 lamar. Ya Allah, Robi, aing mah abah mah. Aing tayang gua aing si Ebit teh disarwakeun ya, bisa disarwakeun awas ya. Tayang gua aing. Ya. Naon banan? Arti nyam heula dia kan 2 orang. Kan dia kan. Kan dia kan. Nyam heula kan dia kan. Ayo si abah naonan itu. Kan dia kan aing. Ai si abah kunaon? Aing duit aing digadag lieur aing mah. Kek. Wah, Aing naon rek naon sing adil sia. Tuh, banyak si Ebit dibayar 4 ya, duit ya, bayaran teh sing adil bayaran teh. Ikan, si Ebit dibayar 4, hitung gua deh coba hitung sia. Nah, aing dibere 2 teh. Nah naonna teh. Tuh. 1, 2, 3, 4. Tuh, nah ari abah dibere sakieu dan naonan teh kakek 2 lamar teh. 2 tuh.
Si adil sia lamun si adil awas sia. Ai abah teh adil bah manana itu ieu 200 ieu 200. Astagfirullahaladzim eta si kakek aing ya teh opat kakek ya teh ya 2. Aduh ampun sia teh. Ya Allah. Hitung sih benar sia. 50 jeung 50 100 tambah 50 150 tambah 50 jadi 200. Tah ieu 100 200 keneh. Aduh ampun. Dah sia teh bisa ngitung teh sia. Aduh ya teh opat tadi ya 2 sia teh. Aing nganaonan sia teh kakek sia ingat Kumaha ieu hor? Ieu. Da sarua 200 keneh. Bung ketika dia tah tang mana tah jago mana sama tah terima tiba paling tah amplokan na Abah, hei. Abah, cowat aing dia iya gaji ya. Bener teh sarua 200 keneh aku bahas si abah lieur aing mah. Cokoten we eta atuh ya gabung ya. Da sarua atuh keneh 200 kemere eta opat lamar. eta adia sama nari si bete bere opat aing bere 2 sia aduh taik hakam ku sia tah Abah. Nah, itu pakai amak-amak ke aing. Da adil bah manana abah? Eta 200 ya 200 padahal eta mah opat lamar. Lieur pusing aing ih ngabandungan si abah mah teu ngarti-ngarti kana soal duit can ngarti berarti nulikeun ngarit rudat mikiran kudu patut mah goblok lah.